Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kasempatan ieu, materi nu bade dibahas nyaeta materi ngeunaan artikel bahasa Sunda, materi basa Sunda kelas 12. Ieu bahan pangajaran teh disusun ku simkuring Rina Tesya Anggraeni SPD, NIP hiji 8833 0808 guru basa Sunda di SMA Negeri Hiji Batujaya Kabupaten Karawang. Ngeunaan materi artikel nu bakal dibahas, urang kudu apal heula naon ari artikel teh. Artikel teh nyaeta salah sahiji wangun tulisan non-fiksi. Jadi lamun non-fiksi mah ieu tulisan teh kudu dumasar kana data jeung fakta. Kalawan diwuwuhan teh dilengkepan ku analisis jeung pamandegan. Pamandegan teh pendapat tinu nulisna. Biasana artikel mah dimuat dina media cetak seperti surat kabar, majalah, atawa buletin. Eusina, artikel oge ngabahas hiji pasoalan atawa poko masalah dumasar kana salah sahiji disiplin elmu ngagunakeun teknik deduktif-induktif atawa sebalikna. Jadi, lamun urang rek nulis artikel, urang kudu apal heula rek ngagunakeun disiplin elmu naon, rek ngagunakeun teknik naon, jeung lamun urang nepikeun pamandegan teh pendapat, kudu didasaran ku data jeung fakta, henteu meunang pendapat dumasar kana subjektivitas ti diri sorangan. Anu ngabedakeun artikel jeung karangan sejenna nyaeta artikel mah dimuat dina media cetak, surat kabar atawa koran, buletin, jeung majalah. Kusabab artikel dimuat dina media cetak, sipatna artikel mah kudu netral, henteu ngamuat pikiran anu beurat sabeulah ka hiji pihak, ka hiji pamadegan, ka hiji informasi, jeung sajabana. Artikel kudu ngawakilan unggal sawangan kalawan adil jeung saimbang. Informasi dina artikel teh kudu bisa diverifikasi atawa kudu bisa dibuktikeun benerna. Dina artikel mah pamanggih nu nulis teh ditepikeun dina wangun analisis atawa data jeung fakta bandingan anu beda jeung bahan tulisanna. Ku kituna, nu maca artikel teh dipiharep bisa nyindekeun sorangan pasoalan nu dibahasna. Jadi, lamun urang rek nulis artikel, urang kudu aya dina posisi nu netral, henteu ngamuat pikiran nu beurat sabeulah, komo deui nepi ka ngarugikeun hiji pihak. Ku kituna, naon anu ku urang ditulis dina artikel, kudu bisa diverifikasi, kudu bisa dibuktikeun, ieu teh bener atawa henteu, ieu teh bakal ngarugikeun nu lain atawa henteu. Sanggeus maca artikel dipiharep anu maca artikel tulisan nu ku urang ditulis teh bisa nyindekeun, bisa nyieun kasimpulan sorangan pasoalan nu dibahasna. Sanggeus kana sipatna, di dieu aya papasingan artikel. Papasingan teh jenis tina artikel. Tah naon wae cenah jenis tina artikel teh? Nu kahiji aya jenis artikel deskripsi. Jenis artikel nu ieu teh eusina kudu ngadadarkeun atawa ngagambarkeun. Jadi, upama urang nulis artikel deskripsi, si nu maca tulisan artikel teh kudu bisa ngarasa kagambarkeun kitu naon anu ku urang ditulis teh. Nu kadua aya artikel narasi atawa nyaritakeun. Eusi tina artikel narasi mah eusina teh kudu nyaritakeun hiji hal. Nu katilu aya jenis artikel eksposisi. Anu eusina teh kudu ngajelaskeun, nepikeun informasi, atawa nerangkeun ngeunaan hiji masalah atawa hiji pasoalan. Nu kaopat aya jenis artikel argumentasi. Eusina upama artikel argumentasi mah
Kudu ngabuktikeun atawa nepikeun alesan, kalawan didasaran ku fakta jeung data anu ku urang dipiboga. Terus nu terakhir nyaeta aya jenis artikel persuasi atawa ngajakan. Tina ieu papasingan artikel teh tangtu wae tina eusina ge geus karasa bedana. Upama dicindekeun mah, karangan deskripsi teh eusina ngadadarkeun atawa ngagambarkeun, karangan narasi nyaritakeun, karangan eksposisi ngajelaskeun, nepikeun informasi atawa nerangkeun, karangan argumentasi ngebuktikeun atawa nepikeun alesan, jeung karangan persuasi ngajakan. Ieu papasingan artikel teh kabehanana ge kudu ngangkat hiji pasoalan atawa ngangkat hiji pokok masalah anu didasaran ku fakta jeung bisa diverifikasi bener henteuna. Saterusna, nu bakal dibahas teh nyaeta ngeunaan padika nulis artikel. Padika teh tata cara, kumaha cenah urang nulis artikel teh kalawan hade jeung bener. Nu kahiji, urang kudu nangtukeun heula temana, erek ngangkat tema naon nu rek ditulis ku artikel teh. Saenggeus temana kapanggih, nu kadua urang kudu ngumpulkeun bahanna. Sanajan artikel mah ngeunaan pamanggih ti nu nulisna, tapi oge kudu didasaran dumasar data jeung fakta. Tah, hal ieu teh tangtu penting pisan. Dina urang rek nulis artikel, urang kudu ngumpulkeun bahan anu dirasa cukup saacan pikeun nulis artikel naon nu rek dibahas teh. Nu katilu, saenggeus temana aya, bahanna geus dikumpulkeun, urang kudu nyieun rangkai karanganana. Kunaon cenah urang kudu nyieun rangkai karanganana? Tah hal ieu teh bisa ngababarikeun nu nulis sangkan naon nu rek ditulisna teh ngaguluyur kitu, sangkan nepi ka nu maca. Nu kaopat, saenggeus nyieun rangkai karangan, anu nulis artikel teh kudu bisa ngamekarkeun rangkai karangan. Ngamekarkeun teh ngembangkeun. Jadi saenggeus rangkai karanganna jadi, terus dikembangkeun. Tah prak we nulis, sanggeus urang nulis artikel, tong poho eta tulisan teh diediting, diropea, dibenerkeun, dibaca deui. Eta cenah padika nulis artikel teh. Sanajan artikel eusina ngeunaan pamanggih, pamadegan, atawa pendapat salah saurang ngeunaan hiji hal, tangtu eta pamadegan teh kudu didasaran ku fakta, bisa diverifikasi jeung bisa dipertanggungjawabkeun. Sakitu pembahasan dina materi artikel teh, ieu pembahasan teh dumasar kana buku sumber buku Rancage Diajar Basa Sunda, buku Panggelar Basa Sunda, jeung buku Pamegar Diajar Basa Sunda. Mugia ieu materi artikel teh tiasa dipipaham ku sadayana, hatur nuhun. Hapunten sagala kakirangan. Naon hal-hal anu bade ditaroskeun, tiasa ditaroskeun sacara langsung atawa ngalangkungan komentar. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.